bisa aya anu nabrak karena takdir sanajan urang bertadbir usaha urang kuku bahage moal bisa ngarobah karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala urang hanya bersyariat doang talamun urang inget kadinya tuh geus takdir eta budak tabrakan cak aing ge tadi teh si budak rarasan aing bakal tabrakan tah budak lamun henteu kenceng meureun mah tabrakan teu bisa kitu henteu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna kajeun kumaha ge mun teu bisa kokoseran indungna aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng lamun aceng andai kata teu kenceng meureun moal pae tuh urang mah aya andai kata bae mah tetep bae teu bisa kayak geus takdir ti ditudak kos kitu ya yang sebenarnya mamun baheula teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jorenya peke gara-gara aing aju cicing di dinya ka baheula teh diajak ku babaturan aing ka daerah itu hanjakal teu bisa kitu emang geus qodona ti ditu tulisanna bakal kawin jeung si eta atuh teu bisa geus bae ku ari mah mending bersyukur melanjutkan lalakon kisah tentang kaum Samud anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Di awal kaum Samud anu sangat bangkawarah lantaran neruskeun kaum Ad. Ku Gusti Allah diturunan Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam kemudian masyarakatna aya permintaan yang ngadatangkeun onta tina batu gede kalawan mujizat Kangjeng Nabi Shalih pamarti Gusti Allah eta onta kaluar tina batu tur langsung ngajurukeun anak nu anak teh kebal deui langsung gedena sarua jeung indung itu masyarakat awam nu barodo orang handap kalangan bawah malah langsung berduyun-duyun iman ka Kangjeng Nabi Shalih nuturkeun aturan-aturanana hiji onta teh antepkeun ulah diganggu gugat fadzaru hatta qul fi adillahi wa la tamassuha bisuin masyarakat awam anu bararodo kaum cacah mah diandat teh arariman kapanasan kaum anu dileluhur pemimpin-pemimpin pemerintahan terutama di kalangan kerajaan ieu kunaon jelema ngagelok kasih soleh maka tuh nyanangayakeun gerakan-gerakan anti soleh di mana-mana pamflet dipetakeun kuari loba aturan-aturan anti soleh. Atuh aya nanti pamarentah kacau balau negara. Ditendun eta pamflet teh diandapeun tangkalambon diandapeun tatangkalan teh dipasang-pasangkeun sakumaha kuari nu deuk pilkada. Deuk jadi DPR baheula mah di tanggal kayu teh kuntilanak kuari mah gambar kiai tanggal kayu teh di tiang listrik gambar kiai geus puguh DPR nama jata mah kuntilanak lalakina ieu dibarengan dihijikeun jeung kiai ulah sok sedih jasana le gambar kiai kaujanan kaanginan make udeng-udeng deui kiaina ge jeung Habib sarua hanya untuk sebuah kepentingan masalah sih jeung aing mah teman gambar ieu aing mah henteu atuh teu naon atuh aing mah maksudna ge lain dek naon dengan duit kitu ulah loba omong nya ge macem-macem bae masing-masing bae sih sok aja teger gitu tuh budak nah iya ganti soleh teh luar biasa terus bayakeun kumpulan sakumaha kamari di jalan iwati dibunuh ieu onta di samping ngarencanakeun pemunduhan onta pembunuhan soleh nage tetep kudu dibunuh bae masya Allah karim sedangkan Kangjeng Nabi Shalih kade ieu onta teh kudu dijaga diantep sadaek nanyana lantarannya nama boga aturan sorangan ketika nyana kacai jang poe nyana khusus jang nyana unggul isu giliran masyarakat yang masyarakatnya moal ngaganggu lantaran ieu mah onta teh onta mujizat
susuna bisa jadi obat kesuburan jeung sajabana. Luar biasa tuh masyarakat mah iman ka Kangjeng Nabi Saleh. Cek Kangjeng Nabi Saleh lamun diganggu wae supaya hukum mazabun alim bakal kadatangan siksa kate. Cek Kangjeng Nabi Saleh. Rencana punya rencana di kalangan bangsawan kalangan pemimpin di kerajaan maka mulailah neangan jelema nu terkuat anu siap ngabunuh kana eta onta. Ternyata nu dijadikeun pelor teh dua wanita nu dipake kahayang ku dua lalaki lantaran geulisna setan dinganana. Maka cek dua wanita teh kakak lamun hayang kakaula bogo kakaula ingin menyunting kaula kula mau pamenta iwati hiji naon tuh bunuh onta soleh lantaran bogo atuh siap bae ulah ning kakara kabunuh eta leuwih teh eta kakak mah siap bae atuh kitu nu bogo mah lantaran manehna jelema kaya maka neangan jelema nu bakal bisa dibeli. Ternyata aya seorang manusia anak zina ngaranna Ki Kudar. Maka Ki Kudar teh didatangan seorang geng anu luar biasa ye. Asalnya nama dibere pameulina bae. Sakumaha kahayang Ki Kudar bakal dicumponan, maka Ki Kudar siap untuk membunuh onta Saleh. Bahkan Kanjeng Nabi Saleh nage siap untuk dieksekusi. Pohar Ki Kudar. Maka kaum Samud anu sepakat sameme ngayakeun pembunuhan onta teh ngayakeun undang-undang anti soleh. Bahkan sababaraha tokoh masyarakat anu iman ka Kangjeng Nabi Saleh dipanggil dijeburkeun ka penjara. Digebuskeun ka penjara. Masyarakat teh diembargo ku pemerintahan sorangan. Roda perpolitikan jeung perekonomian teh hajat disalurkeun ka masyarakat ku sadume hasud. Lantaran Kangjeng Nabi Saleh loba pengikutna maka masyarakat teu meunang miguh jeung nuturkeun ka Kangjeng Nabi Saleh. Perekonomian ku pemerintah sorangan dibatasi. Ditarangkepan jelema. Bahkan isu nu santer Nabi Salehna akan dibunuh. Ya Allah. Akhirnya jadi akaulun saya tidak sekian puluh ribu ratus ribu masyarakat teh anu iman ka Kangjeng Nabi Saleh lumayan tapi ente cara Kangjeng Nabi Daud teuing ente cara Kangjeng Nabi Hud teuing nu iman ka Kangjeng Nabi Saleh aya 4.000 manusia. Deres mah deres ye. Deres. Tina sekian ratus ribu manusia nu iman ka Kangjeng Nabi Saleh 4.000 manusia. Tetap nyara maka junting di kuku mah ge iman bae. Bunuh masalah geus pokona. Nu penting ulama syahadat kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna shalihan rasulullah. Wah, loba nu dibunuhan masyarakat. Jadi orang tiba eulah lalakon kos kitu. Kumpulan masyarakat untuk siap menyaksikan dibunuh onta Kangjeng Nabi Saleh ku salah seorang manusia anu dibuli siap untuk membunuh onta tersebut ngaranna Ki Kudar. Udang kunyana onta. Sehingga saya udah dikupat kapit kunyana eta pedang. Kupat kabit langsung tublas. Kenci ku Ki Kudar. Baiklah onta. Anaknya dikejar. Tetapi anaknya dikejar lompat ka mana lompat ka gunung. Begitu lompat ka gunung, lompat ka batu nu pertama teh.
batu nu pertama muka nyana asup ke jero sanggeus asup ke jero nutup deh pak asup ke jero eta anak onta teh asup ka batu nu pertama ngaluarkeun onta ialah nu bakal keluar hewan ti batu eta di akhir zaman anu bakal nulisan manusia kafir mumin kafir mumin kafir mumin dapat ya geus moal bisa dihelak deui ke di akhir zaman mimiti lafaz Al-Qur'anul Karim bakal ditayakeun ku Gusti Allah urang muka Quran kaget Quran ka mana hurufna dibukaan kurang teu aya neangan deui ka lamari buka deh teu aya kaget nanyakeun ka tatangga nyokot kurang teu aya rome bakal eueuh ieu huruf Al-Qur'anul Karim tinggal aya jelema nu hafizul Quran eta jelema nu hafizul Quran teh ditita maca Quran urang ngadaekeun nyana nu teu talar ngadaekeun nyana cuman umurna sakedeung teu kebal mararaot anu talal Quran tinggal paling nu talar kulhu gitu teh nu talar bangsa kula tu birbil falak binas anu bangsa lam yakunil teu katalar teh hese pabeulit Iqra lam yakunil hese eta mah pabeulit biasa sanajan ini tuh watini ge pabeulit watini wazaituni waturi sini wa hadal banani amin aku khalaqna insana fi ahsani taqwim summa radana wasbana samilla alladziina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr nah cak budak geus eta nu talar Quran ge nu bangsa nu tatalar Yasin tabarok bangsa di maota tinggal bieu cak buricak tapi mah gancang caritana timbul dabah eta berarti ti Yordan ke muka deblek keluar dabah eta nah iyalah nyana bakalna dibere ku Gusti Allah patlot eta patlot nulisan jelema kafir mukmin kafir mukmin atuh kadang katara di dieu sia kafir sia mukmin aya di dieu teu bisa ngahelak deui teh mah masyaallah kari ieu gabah nu eta masuk ka batu deui tinggal onta nu ieu anakna masuk ka batu onta nu ieu mah pae atas nama kaum Samud padahal nu mencipta maki kudar dengan perintahan kaum Samud rame-rame terutama para malawi yakni tokoh-tokoh pemerintahan pembesar-pembesar di negara eta harita dipaehan laku ki kudar wa taulalacut kaum Samud anam rabbihim tunda perintahan pangeran untuk kudu-kuduna dirawat dimulai diamankan endahan dibuang kawarahna kaum Samud luar biasa terpercaya karena karasulan jeung kanabian kanjeng Nabi Saleh alaihi salam bahkan wa qalu ngaromongna Saleh itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin datangkeun coba ka kami kabehan ye jaon geus dibunuh nucak siak cenah dibunuh bakal datang siksa itina datangkeun coba siksa bima ta'iduna tangsi anjeun ayo ingkut tabila mursalin mun bane memang benar-benar mursalin datangkeun siksana ayo ambo ya Allah ya Rabb cekang yang Nabi Isa cekang yang Nabi Saleh tamat tahu sok sesenangan mana dalam rangka tilu poe deui bakal datang siksa Saleh lalu bawa omong kuari bae kuari jatah tilu poe segala naon lah pangeran bodoh amat ambo cekang yang Nabi Saleh
tetep bae pan kaula mautusan Gusti Allah maksudna diantarekeun datang ka 3 poe lamun taya perlombaan 3 poe kakarat datang siksa deuk dikumakeun cak kaula deuk dikumakeun kieu cek Kangjeng Nabi Saleh dina 3 poe tengke urang deuleu perkembanganna isukan isfarat wujuhum bakal kararoneng wajah deleba isukan berubah wajah bakal koneng dina poean kadua ihmarat bakal beureum poean katilu apil yaumil salis iswadat hideung tah geus poean katilu hideung poean kaopat kakarak turun siksa deuleut ayo jangan ulah ngomong meleh ngadenge sia siksa coba isukan koneng teu beungeut kami Dina sajeroning nang tangan ka Kangjeng Nabi Saleh naku Gusti Allah titah kaluar ti nagara Yordan. Wahai Saleh, mane berangkat jeung pengikut mane aya sabaraha bae. Diperkirakeun aya 4.000 manusia loba harita sok berangkat keluar ti dinya. Dik disiksa cek Gusti Allah ku aing. Bakawarah ieu manusia. Kamana abdi kudu berangkat Gusti Palestina. Didinya eureun di Palestina cicing. Lamun geus datang ka Ramlah Palestina, mane berangkat ka Suriah ka ditu. Amankeun. Lantaran anu bakal digoncang teh, nu bakal disiksa lain eta bae. Sababaraha daerah. Berangkat gerak ka Palestina, di Palestina sapoe 2 poe berangkat ka Suriah. Kangjeng Nabi Saleh langsung pidato para umat kaula nu aya di negara Yordan nu jelas di Petra di dieu jeung di ditu di Madain Arab. Kaula hanya memberikan informasi bahwa siksa 3 poe kahareup bakal datang, maka kaula deuk ngajak kanu iman ka kaula instruksi ti Gusti Allah urang teh kudu berangkat ka Palestina. Siap-siap kuari kere. Wah, jelema nu iman wabeh nuturkeun Kangjeng Nabi Saleh. Yordan, Palestina, deket jasa. Urang lamun ningali ieu Yordan, ieu Mesir, ieu Palestina. Di dieu teh aya Qobah. 3 nagara urang kadeuleu bisa. Urang aya di tungtung Yordan kadeuleu, Mesir kadeuleu, Palestina kadeuleu. Lampu-lampuna katingali. Ieu Kangjeng Nabi Saleh kita berangkat tadi dinya set ka dieu nyebrang ka Palestina daratan teu lautan. Daratan berangkat kabeh. Masyarakat Yordan le di kamarana le. Ngungsi emang aya naon? Bakal disiksa. Iraha 4 poe kahareup isuk bakal koneng beungeut. Isuk kadua beureum, katilu hideung. Osok macem-macem meleh di baheula ge jana teh kararitu. Tuh beureum bae teh berjamaah. Kabehan ieu mah bakal babe mah disiksa. Le sok lalamunan teh sok teman-teman amat le. Kami mah berserta iman ka kaula jeung ka Gusti Allah kami nek berangkat aya sabodo atuh nek berangkat mah kami nadahan di dieu siksa nyaho coba. Tapi lamun kami teu disiksa, wah sia le dibunuh we gimana bae ayana. Kami geus mempersiapkeun manusia-manusia anu bakal ngabunuh maneh. Ayo berangkat Kangjeng Nabi Saleh ka Palestina. Lempang dirinya ke Palestina teh jadi kesanajan deket ke pandari lempang mapan meureun 4.000 manusia anu iman mah teu lain setik waktu datang ka isukan bener masyarakat pina beungeut na kararoneng kabeh sini tunjuk beungeut sia koneng sia ge koneng emang aing koneng oh ning ngaca tuh itu koneng ikan koneng kabeh bungut koneng tias kabeh. Ulah-ulah bener si Saleh ieu. Ekos kararieu mah omongan ngeceknya itu nepoean ka hiji koneng ieu bener yasana pararias ge ieu. Tapi jangan percayalah urang. Ulah wakel anu lo kepercaya.
kadenge kabar berita ka Kangjeng Nabi Saleh bahwa banget umat moya di Petra teh kararoneng tuh berarti jadi siksa kajen ku kumaha Kangjeng Nabi Saleh kan geus indit jeung iman masyaallah poean kadua bareng kulit manusia silih tunjuk sia beureum bober rame di negara Petra teh rame harita teh ieu urang bareureum kieu teh pan meureunana cek si Soleh teh cenah bakal datang siksa mimiti karoneng ngaju bareureum ieu urang geus kieu kumaha apa iman bae gitu ka Soleh aya penasehat hukum Yusril bereunda ulah ka iman atuh tunggu sapoe deui cek Soleh teh sapoe deui ulah karena jeung atuh urang gengsi kudu iman mah tuh atuh gengsi ontak geus dibunuh ku urang solehna bakal dibunuh ku urang ada urusan siksa-siksa ieu tahan bae siksa naon sih coba diatur urang lah sapira siksa meureunanan paling ge meureun datang batu kerikil-kerikil atau angin-angin atuh urang muntah yang bae sih penasehat hukumna hebat jasa nu ngaulah-ulah kana iman bener ratu ieu bener ulah datang ka iman atuh padahal hate mah kabeh eta masyarakat ieu bener kajian hukumage soleh bener ieu poe hidung kabeh beungeut masyaallah harideung beungeut teh harideung mah ngarobrolnya berarti orang isukan siap disiksa ieu bener soleh ieu kumaha tuh ieu urang siap apa disiksa apa iman mah ieu gengsi kudu iman ka Kangjeng Nabi Saleh mah orang gengsinya lagi geus eueuh deuk kumaha coba ieu geus kieu urang lah coba yang nyaho isukan deuk kumaha coba datang ka PK4 mulai oyag-oyagan taneuh hoi aya lininya bener lini urang ka mana ya tahan lini sakieu ieu di luhur galedeg tadi cukup bedug dah mah ge kos kitu mah kilat sing burinya jegar sing jalegar galedeg sing jalegar bayangkeun ku urang-urang kakarak aya galedeg hiji duh bae ge sakitu poharana budak leutik mah sawan budak gede ge hajuna ke pamajikanna tuh dipegat-pegatkeun tama sawan kadinya pelampiasanana kesing burinya jadi di luhur teh kilat jeung galedeg dihandap digoyang-goyang ku Gusti Allah eta bumi teh ya Allah ya Rabbi jelema terus lompatan ka kaler ka kidul kawetan anu tabrakan nyana jeung nyana jeger ya manusia tidinya ku Allah digedog-gedog we terus kadieureunkeun digedog di luhur kilat jeung galedeg sing jeleger geus beol nu bisa ku kumaha terus diputar ku Gusti Allah langsung digedog terus bae digempakeun ku Gusti Allah das galedeg sing jeleger teh kuari mah jelema urip saurang-urang can kabeh musuh luman takfa'akhadathum rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin maka Allah nyiksa ngeunaan ka kaum Samud pas batu gempa anu dahsyat zilzalatus syadidah lini anu luar biasa orang gempa kakarak 5 hektar 6 hektar 7 8 eta geus kieu kajadianana urang lamun nyaritakeun kamari gempa bumi anu aya di Padang datang ka kuari cenah kajeroanana 3 kilometer eta teh jelema setelah dikeker teh jelema aya di kedalaman 3 meter 30 kilo lamun 3 kilo berarti kan 3.000 meter sabaraha ribu manusia harita nu gempa di Padang
urang lamun nyaritakeun berbagai gempa nu laletik mah Garut itu gempa. Keur kula di Garut teh tepana daya jalan kareta kitu tah ieu kan pegunungan di dieu tah gunung nu belah dieu teh kapan nimpa kareta. Lantaran gempa kan di dieu dedengkeun di dieu kapan loba manusia emang jelema di dinya mah tilok saralat judi malulu Cina. Dilongsorkeun ku Gusti Allah gunung ti luhur ka handap beuk datang ka kuari kapan eta sabaraha ribu manusia teh diangkat. Anu di Sukabumi nu ku urang kadenge mantas tsunami Aceh harita digempakeun deui ku Gusti Allah lantaran gempa kan di dinya dedengkeun di dieu kapan loba manusia emang jelema di dinya mah tilok saralat judi malulu Cina. Dilongsorkeun ku Gusti Allah gunung ti luhur ka handap beuk datang ka kuari kapan eta sabaraha ribu manusia teh diangkat. Anu di Sukabumi nu ku urang kadenge mantas tsunami Aceh harita digempakeun deui ku Gusti Allah lantaran jelemana tukang kredit malulukan di dinya. Digempakeun ku Gusti Allah datang ka kuari teh diangkat sabaraha puluh manusia. Tasikmalaya urang lamun nyaritakeun anu laletik mah anu gedena Padang sabaraha ribu manusia. Ieu gunung didinya dikadinyakeun ku Gusti Allah sedengkeun ieu kapan masyarakat didinya ribuan imah. Gunung nu ieu ka dieu tadina kapan digoyang-goyang heula dadadadadadadad. Urang nu mengaritakeun tentang di Padang sarua digoyang-goyang heula. Goyang Karawang mantep. Goyang gunung. Nah, kunaon eta gunung gadarinya kabeh tadi beras. Bisa dibayangkeun ku urang. Masya Allah karim. Yalah fa'akhadhathumur rajfatu diabadikeun di Al-Qur'anul Karim. Kejadian tentang kaum Kanjeng Nabi Saleh yakni kaum Samud. Urang bisa maca, batin urang bisa nerawong komo lamun urang geus ka Yordan, urang geus ningali ka Petra. Oh, iyalah ditinggal kaum Kanjeng Nabi Samud. Mun urang ka Saudi Arabia, kemudian berangkat menuju Syria, belah ka kiri non gitu ka utara didinya ka Pelaya Madain. Nah didinya ge sarua kayak gunung-gunung anu dipatri dipahat dijadikeun bangunan-bangunan masih diabadikeun datang ka kuari. Urang bisa maca mun urang ka Yordan atau urang ka Saudi Arabia bisa neueuh pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Samud. Kaum Kanjeng Nabi Saleh ya kaum Samud. Ialah Al-Qur'an fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Dihandap digoyang dilinikeun digempakeun anu luar biasa di luhur wasaya petak gledek midas sama di luhur ti handap bayangkeun ku urang sing celegirna ti luhur sing burilakna ti luhur dihandap terus bakal suara-suara gemuruh. Wah anu hese dicaritakeun anak cakaol ulah kudu digoyang jeung galedeg ngadenge suarana doang ge urang kudu pae ku dahsyat-dahsyat ngadenge suara gemuruhna bae kudu pae. Jadi padange ka mana suara heura eta teh kadenge gemuruhna suara teh kabeh ge kaget ieu teh suara naon di luhur lain di handap lain suara deuk aya tsunami kapan suara sarua bae. Tete suara kos gitu misteri tete suara kos Gunung Galunggung Tasikmalaya waktu kuda di Garut harita tete kapan cek kurang Tasik aya suara heula guru-guru dugan aya kaget kabehan ge orang Gunung Galunggung dibere suara heula nu mentak wali Allah mah dibere tanda-tanda lamun teh mah aya gunung kemudian hewan-hewanna tarurun tete berarti dek disiksa urang kita. Hewan-hewan tarurun eta teh ngabejaan ka para wali Allah mah ku bahasa isyarat hewan anu pahameun wali Allah mah sarua jeung utusanana bahwa gerak keluar ti dieu lantaran dieu teh disiksa mungkin orai mungkin binatang-binatang nu aya di leuweung atau di gunung keluar eta ngabejaan entak sing ade bisa di lemur urang aya orai aya monyet sing ade eta utusan Allah.
barang disiksaku gempa dihandap ini anu luar biasa luhur kilat jeung galedeg sing jeleger fasbau fi darim jasimin maka jadilah kaum Samud di negaranya di desanya jasimina bergelimpangan tapak dekum mayat-mayat geus teu berdaya barikina ala rukab geus urut-urutna manehanana nentang ka Gusti Allah kuari mayitina rukab teu berdaya sing bergelimpangan bertekuk lutut dekat saha muntayang wae kabeh Masya Allah kos kitulah masyarakat jeung umat anu nentang kana mujizat tentang ka Kangjeng Nabi soleh khususna kuari ge lamun urang nentang ka Kangjeng Nabi urang atuh moal teh ku Gusti Allah disiksa ngan disiksa na ku Gusti Allah cepolan-cepolan urang di Tasikmalaya Gunung Galunggung kemudian kamari tsunami Aceh di dieu ge Pangandaran ditangakeun deui tsunami kemudian atuh kuari di ditu di Padang gempa bumi Sukabumi Cianjur Garut terus loba-loba di Banten ge atuh aya setik ieu teh mere pepeling ka urang kades ya lamun teu nurut ka Al-Qur'anul Karim diludeskeun ku aing cek Gusti Allah untung masih keneh aya jelema anu ibadah ka Gusti Allah ikhlas tanpa pamrih anu tipe-tipe hudang mandi kacai tadarruk ka Gusti Allah aya keneh nu maca Quran tengah petinggal ngis ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah cacak geus anu kitu ningali kahirupan kuari masyaallah dedengean urang di berbagai sektor korupsi di berbagai daerah pemalingan di berbagai penjuru pemabokan di berbagai daerah perzinahan ieu kan ngaranna ngundang tsunami ngundang siksa geus teu daek ngadenge ka ucapan kiai teu ngadenge ka Al-Qur'anul Karim di mana bae kuari mah mabok zina maling korupsi pemalingan nu kamari mah urang ngadenge sakadar maring HP jeung sepeda ningkat kuari kana motor mending lamun jelemana teh dibunuh deui silih bunuh kuari mah pemalinganana gara-gara dibeulem kemudian kuari mah nu malingna ge atuh geus dibunuh deui bae aju kuari ka mobil deus mobil anu jarore mah mobil bagus dipaling keneh bae termasuk angkot ge dipaling bae ku nyana angkot dipaling truk dipaling ieu mah kuari mah jadi pamalingan kabehan urang adenge nu maling ngeri kuari mah kaluar ti peuting sorangan geus teu wani lantaran berhadapan jeung pamalingan pestol pan buat teh ieu jadi negara naon di urang teh masyaallah karim lamun jana ngomong hei sia kunaon maling bae ulah loba ngomong ya urang mah maling sakieu teu di luhur miliaran oke nya sakana teh aing mah maling motor ge udak-udak aing nyana ngaling urang teh diku kumahakeun saha si eta coba ngomongkeun si eta saha dijakeun lah kono eta eta jeung mereka pamalingan gawe ya Allah ya Rabbi ya fasbahu fi darihim jasimi kuari manggeus ambalaya bangke-bangke berserakan puluhan ribu ratusan ribu Kanjeng Nabi soleh lagi saya di Palestina kemudian berangkat ke Suriah idina ku Gusti Allah kita berangkat dari ka Yordan kita ningali kayaan umatna jeung kita cara cing deui eta mah sakadar menghindar tina siksa doang maka Kanjeng Nabi soleh teh ceramah deui wahai dulur kabehan bahwa urang teh instruksi ti Gusti Allah kita balik deui ka ditu ka Yordan kita cicing di Yordan bae tetep berangkat deui ti Palestina gitu nanti Suriah ke Palestina
datang deui ka Yordan deket sih kan deket-deket ya antar negara kuari baheula ngahiji kan baheula makan Yordan Mesir ngahiji ngan sakadar aya Palestina doang Palestina Mesir tah eta aya Israel Mesir eta mah negara kuno tempel anu kuari mata bangsa Dubai Abu Dhabi kemudian Yordan eta mah negara anyar sagara Kuwait eta mah anyar pemisahan nah orang ieu mah jadi ke negara anyar baheula mah hiji bae Mesir lah itu Israel Suriah Sam baheula eta mah negara kuno tah zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Sam Syria nah Kangjeng Nabi Soleh balik deui umat diajak kabeh sebanyak 4.000 cek Kangjeng Nabi Soleh urang deuleu coba ieu tatangga urang kawau urang leluhur urang nu kamari nang tangan kana siksa Gusti Allah urang titah balik deui ka ditu supaya berangkat deui begitu berangkat datang ke Yordan Masya Allah karim jelema geus bararau anu ngaringkuk bae ki aya anu kitu geus potongan manusia paehna ieu macem-macem nu mendak fa asbahu fi darihim jasimin aya anu ngagoler aya anu nangkarat aya anu nangkup aya anu diuk aya anu woker ki macem-macem nu ngarengkot iyalah jelema anu disiksa ku Gusti Allah datang Kangjeng Nabi sallallahu kadunya fatawalla anhum ngabalieur Kangjeng Nabi saleh ti kaum nawagoya cek Kangjeng Nabi saleh padahal mah geus maot tapi Kangjeng Nabi saleh titah ngomong ku Gusti Allah ya kaum wahai kaum laqad ablagtukum risalat rabbi jelas kata yakin kaula geus sampaikan ka anjeun kana risalah pangeran kaula amanat pangeran kaula wala sahtu lakum kaula geus ngasehatan ka maraneh kabeh kade kudu percaya ka kaula bahwa kuwi teh utusan Allah ieu onta sebagai mukjizat lain sakali kula terus bae ngasehatan terjadilah kos kieu walakin la tuhibbuna nasihin tetapi anjeun teh teu hayang resep kana nasihat akibatna disiksa model karana gitulah Kangjeng Nabi Soleh nyarita diabadikeun dina Al-Qur'an sehingga urang bisa nyaho ieu teh kapan keur ngabeberah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi dicaci maki diciduhan Kangjeng Nabi bahkan direncanakeun deuk dibunuh nalangsa secara manusiawi Kangjeng Nabi teh begitu Kangjeng Nabi nalangsa dibere dongeng ku Gusti Allah caritaan Kangjeng Nabi Soleh barang adenge caritaan Kangjeng Nabi Soleh Kangjeng Nabi urang ngaragap dada orang can sakumaha urang mah tuh geuning Kangjeng Nabi Soleh mah pohara jasa jadi ngarasa leutik Kangjeng Nabi dicaci dimaki dirusak sahabat dan lain sebagainya Kangjeng Nabi dibunuh diusir eta Kangjeng Nabi ngarasa leutik lamun deuleu ka Kangjeng Nabi Soleh alaihi salam diabadikeun dina Al-Qur'an tentang kaum Kangjeng Nabi Sam kaum Nabi Soleh yani kaum Samud ucapan Kangjeng Nabi Soleh na ieulah fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin kaunikanana aya dua manusia nu hiji awewe nu hiji lalaki keur eueuh di dinya nu hiji lalaki ngaranna Kiargol nyana keur ka tanah haram Mekah anu hiji deui awewe nyana keur nyaba keluar daerah dinya begitu ngadeungeun awewe bahwa disiksa di lembur eta awewe eta hayang nyaho coba kos kumaha si siksa mah barang datang ka dinya lantaran nyalawat teu iman ka Kangjeng Nabi Soleh eta gempa aya deui jangan gempakeun sorangan doang gua ada tinggal ger deui
sakumaha tadi teh aduh pada jam sorangan doang wah sebabnya bertanya-tanya kos kumaha sih siksana di jero hatenya teh kos kumaha datang ka ambalayaki isi siksa kos kumaha ieu gara-gara teu iman ka Kangjeng Nabi saleh aing ge teu iman kos kumaha dibuktikan ku Gusti Allah suara wah si joget tubar wah goyang di anak pae tinggal kiar gol nu keraya di tanah haram Mekah nyananga denge bahwa ieu dua negara disiksa hiji di Arab padain nomor kedua padain soleh nomor kedua di Yordania nyana hayang gegeraan bae balik ka ditu hayang meuleuh sarua jeung nu tadi di kos kumaha cenah eta siksana coba aing hayang nyaho padahal mah nyana lamun cicing bae mah di tanah Mekah atuh aman nyana moal pae tah urang mah make padahal mah nah naon ge urang sok make padahal mah bae padahal tuh geus moal bisa geus aya qada jeung qadar Allah qada adalah pelaksanaan Gusti Allah di alam itu qadar ketentuan Allah kuari ngahiji qada jeung qadar moal bisa aya anu nabrak kana takdir sanajan urang bertadbir usaha urang kukumaha ge moal bisa ngarobah kana takdir Allah subhanahu wa ta'ala urang hanya bersyariat doang talamun urang ingat kadinya tuh geus takdir eta budak tabrakan cak aing ge tadi teh si budak rarasan aing bakal tabrakan tah budak lamun henteu kenceng meureun moal tabrakan teu bisa kitu henteu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna kajeun kumaha ge mun teu bisa kokoseran indungna aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng lamun aceng andai kata teu kenceng meureun moal pae tuh urang aya andai kata bae mah tetep bae teu bisa aing geus takdir ti ditu da kos kitu ya aing sebenarnya mun baheula teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jore nya peke gara-gara aing ngajicing di dinya ka baheula teh diajak ku babaturan aing ka daerah itu hanjakal teu bisa kitu emang geus kodok nanti ditu tulisanna bakal kawin jeung si eta atuh teu bisa geus bae ku ari mah mending bersyukur bae geus jore urang usapan jorena batu cincin ge jore jadi herang batu cincin menang meuli di dinya dipuri jaza waduh hideung digosokan coklat setik digosokan bogal penting atuh herang atuh pamajikan urang ge kurang di lapan urang di bagus-bagus atuh herang majikan urang ieu mah tun mantak henteu kadeuleu bagus teh mah kos batu cincin diantep jeung garogek pandian ku urang memajikan ka dieu sia ku aing dipandian gari-gari benar enggak ku aing dek diusapan ieu aing meuli panggosokna tuh gosokan 5.000 aing meuli ya pandian ku urang diuyab geus pupukna ulah hese-hese geus pokona mah make eta teh naon garang-garana baheula mah pare teh sapu pare dibeulum wah ya kumaha ieu membukun ti anak cak urang teh ieu beres di sabunan di ais urang memajikan urang aju urang eta gua digosok sat pan pak ieu berang atuh lain herang ledeh ieu mah sapoe dua poe pamulikeun urang parfum nu bagus atuh naon kitu ngaranna wedak ieu mah wedak mah keli bekel yang hutang di kalina ge dek gelis kumaha atuh bedak keli tetep parang ti dampal dikabeungeutkeun keli mah parang ti dampal dikabeungeutkeun beres atuh nah nu bagus emang nu kos kumaha kieu deuleu kolot baheula meuli di pasar kemis anu baru leunteu eta di caian eta nu hebat mah tamang kieu leuwih parah tamang kos kitu baheula mah aya di pasar kemis tu baru leunteu datang ka imah aja di caian angel biasa eta ka ieu naon ngaranna teas jasa Pak menang di Gunung Karang masalah teh mah meureun bisa pake badut cincin eta lamun ku ari mah eta parfum ngaranna terus pakai sawak-awak mandi
gosokan daki benang kabeh. Ieu teh baheula aya kos kitu eta. Nah, jadi sengit awakna balikeun ku urang baju nu bagus, anu rapi. Melilipan anu hideung-hideungan. Masya Allah, tuh urang ieu dipandang ku urang jas ieu geus dibagus-bagus ge jojore bae heran ya. Teu daek robas ya. Ngan rada deres bae kudu rada aya Luis ya ieu. Baik digosokan ge mah rada aya Luis. Jadi maksudna aing mah wasiatnya teu disaha-saha. Kan eta mah kamari ieu mah mun ku aing dibawa ke kondangan, aing babaturan aing ngomong aya teh saha. Saha deui eta mah majikan oh sugan teh pembantu teh aing bunga denge kos kitu tah. Ih sia rada Luis bari mah. Tetep urang nu urusan atuh. Diurus urang. Sia mah awak ieu kan rada gede. Ajur rada pendek, geus aing meulikeun nu bude jasa ieu. Jadi berarti kan hampir kos barong lah sih. Masya Allah Karim. Nah iyalah diabadikeun dina Al-Quran tentang kaum Samud anu dipimpin ku Kanjeng Nabi Saleh alaihi nusa urang deui nu aya di tanah haram kiargol ngaranna lantaran ngadenge bahwa nagarana disiksa nyana datang bener kabeh pemajikan anak tetangga wow geus daruku nyana ngacerit anu luar biasa bertanya-tanya saruanya naga ieu si kumaha siksaanana datang ka pararae kabeh datang ke bangunan-bangunan ngan sakadar bangunan gunung bae anu henteu dirobajang diabadikeun ku Gusti Allah. Adapun nu lain-lain mah nu di dataran rata, anu di macam-macam beak bae geus kabeh teh ku gempa. Nyana bertanya-tanya dahsyat amat kos kumaha siksana sieu. Mulai wer. Wah, naon ieu? Naon ieu cek nyana ieu? Mulai goyang-goyang. Ih, kieu puji si goyang kieu. Naon ieu meureun nya siksana ieu kos kieu. Meureun kos ieu teh sabaraha. Di luhur mulai kilat, mulai wah, goledeg sing cilegan jang maehan sorangan doang lantaran bertanya-tanya kos kumaha siksana sih. Maka Gusti Allah dibuktikan disiksa deui model kos kitu. Mendegang yang Nabi begitu berangkat yang para sahabat di Wadil Qura terus melalui Madain Soleh. Kanjeng Nabi memehna dongeng ta ieu teh kaum-kaum Kanjeng Nabi Soleh nu baheula disiksa. Ieu teh Saudi Arabia, ieu Madinah terus ke belah ditu ka Kaler. Ti Kaler tidinya teh aya Wadil Qura, ti Wadil Qura nanti engke teh belok ka kiri. Tidinya aya pegunungan ngaranna eta pegunungan teh pegunungan Madain Soleh. Kanjeng Nabi nyaritakeun ieu ti Wadil Qura tatang ka ditu si hade urang ulah aya anu lalagaan hiji nomor kadua ulah aya nu aplen-aplen kudu dicepetkeun sebab ieu daerah siksa baheulana mulai cek Kanjeng Nabi berangkat dicepetkeun kuda ge dicepetkeun teu meunang aya nu aplen dinya sebab ieu daerah siksa Allah baheula ulah sok nanyakeun kos kumaha siksa cek Kanjeng Nabi lamun nanyakeun siksa kos kumaha awas. Wow, datang kan nyebrang ke arah Kanjeng Nabi. Stop. Anda pentanggal kormat. Etalah gunung-gunung nu tadi kurang kaliwatan di belah dia ti Wadil Qura tadi. Etalah kaum Kanjeng Nabi Saleh kaum Samud nu disiksa. Sahabat ngap-ngapan. Aduh, cenah hatena cenah urang ieu. Henteu aplen di mun didinya aplen bakal disiksa deui. Mantap ulah orang ka gunung galunggung kos kumaha siksana Gus sia kena siksa ka jeung kumaha di ulah urang ka ditu lelempangan ka mana misalna ka Aceh rek tsunami di ditu ulah ngayalkeun kumaha si tsunami datang sia kena tsunami sorangan sia ka jeung kumaha gampang bae Allah mandek nyeun tsunami sanunya susu awewe digudekeun aju keluar cai wah disemprotkeun tae na tsunami nya nanti Allah bapak kawasan yang tsunami tina susu. Ya Allah, ya Rabbi.
selesai Gusti Allah ngabebrah Kangjeng Nabi melalui dongeng kaum Samud dipimpin ku Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam bakal dilanjut ke masih keneh dongeng Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Yordania di dia Palestina tak di dia di tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina ilah kaum Kangjeng Nabi Lut. Jadi masih kene Yordan kene ngan jauh ari nu tadi mah Petra kebelah di tuwetan ari ieu mah di dieu. Nah keh urang bakal nganyahokeun tentang sifat-sifat jeung tingkah kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam jeung bakal dikumahakeun ke kaum Kangjeng Nabi Lut. Keh urang lanjutkeun minggu hareup. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmadu ngucap seperti Ahmad bin Hanbal radhiyallahu lian Ahmad minal a'immati saking birang-birang imam. Walam yathbut li basyari hadza lan ora tetep kadeki basyar hadza ikila basyar sohbatu perewangan na Rasulullah semertane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna Rasulullah kana satune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kubida ketemen dan pupuskeun Kanjeng Rasulullah wa basyarun sahirun ala utai ki basyar iku kan cilik. Belum ucap ya ulama kabeh wa kharafa basyarun lantikun sepaki basyar fi akhiri umrihi dalam akhir umur basyar wa kana lana ya basyar rajula su'in iku wong lanang kang lain paus tutup kau ya qaul kula dawa wa tasabainu dawa kana khatimatu su'in anak pepugasan ki basyar iku pugasan kang ala bidawati aliin radhiyallahu an kalawan duane ka Sayyidina Ali moga nilar penuh sepuluh saking ali painam kesatunai kalakuan iku lama balaghu samang-samang satu makawi ngali opanam satune basyar baha iku nyemelawa basyar ibni Ubaidillah ing anak konone ki Ubaidillah bin Abbas bola makan ngucap ya Ali Allahumma atil umrahu wa alihi wa aqlam. Ya Allah moga ngadawakeun Tuhan ing umur ya basyar lan moga ngilangkeun Tuhan ing akal basyar. Istajaballahu ta'ala makan membadanan sebelah ta'ala doa alihi ing doa Sayyidina Ali bihi dalam basyar. Wa kanat lahu akbaru sunlana iku tetep gaduh basyar perang caritaan kang ala pujian ibi alim dalam marasunan wa sahabilan birang sahabat Ali radhiyallahu anhu moga nilar penuh sapa saking gabe wala ibnu dawya wa jazaba ibnu dawya wa lamma zabaha samang-samang sanyemeli ya basyar sohera ini ingkang cilik roro pakidat summa maka sinepen kesemaka kailang na pombo ke karena sohera Allahumma ingakale ya kan nastaqifu kangan ya iku kandak ya bil masum dalam masunatan syadul asyad lan nalagu ya ing kurang syiran ala kita hujukan hudang-hudang ya asyar al-ahsan ing pirang-pirang ka prihatin wa tabkilan nangis ya nawatubkil uyun lan nganangiskeun asyar ing pirang-pirang netra hatayan dari benas malam-malam nangis sapa anasu manusia. Ceritakan seorang manusia nu biadab Basyar Ahmad bin Hanbal salah satu mazhab minal a'immah yang liana bahkan nulitakeun walam yasbut cenah li Basyar hadza suhbatun ma Rasulillah Ki Basyar nu ngabunuh dua anak Sidina Abbas eta mah teu pernah babarengan jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran Kangjeng Rasul pupus wa Basyarun suhir nya nama leutik
itunya di Suriah Bashar Asad diberi nurutan nya nama negara dan negara atau penuh kuno gitu ngaranna cerita sebab negara kuno Syria, Mesir, Israel eta mah negara kuno, Mekah, Madinah, Turki, India eta ngaranna negara kuno. Urang makan negara orang anyar. Termasuk Amerika anyar. Ieu negara baheula. Boga sejarah di negara teh pohara. Jadi teu pernah cenah ngabatur ngabarengkeun Kanjeng Nabi jadi lain sahabatnya nama. Golu cek ulama Bashar di akhir umurna pikun. Jeung nya nama jelema anu suul khotimah rajul su'i. Cek Ibnu Dahyah tungtungna Ki Bashar Asad khatimat su'i dengan doa Sidina Ali radhiyallahu anhu. Begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar teh mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas. Abbas paman Kangjeng boga anak Ubaidillah, boga anak dua laleti berarti incu Sidina Abbas. Incu Sidina Abbas sareng incu Kangjeng kan berarti digigir. Nah, begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas, langsung Sidina Ali ngadoa, Allahumma atil umrahu wa alhib aqlam. Ya Allah, muga manjangkeun umur kaki Bashar, dina sajroning panjang umur supaya dileulitkeun akalna. Masya Allah, doa Sayyidina Ali, fastajaballahu ta'ala du'aan alafi, doa aliin fi, ijabah ku Gusti Allah. Umurna panjang. Nomor kedua, edan leungit akal. Tokoh masyarakat anu luar biasa. Doa Sayyidina Ali manjur edan. Ya Allah. Kana tahu akhbar sufi jadi alin wasab. Loba cerita-cerita goreng timbul ti arah sidari jeung para sahabat-sahabat. Pokokna mah geus walah bae geus jadi sampah negara, sampah masyarakat. Urang lamun nyaritakeun sampah urang sok ngadenge bae gedeng deui kita sia eta pejabat jadi sampah masyarakat. Berarti lamun jadi sampah masyarakat mah nya teh mun di pabrik teh naon garang-garangna? Limbah. Berarti engke pejabat-pejabat mun eureun jabatanna limbah. Baru masyarakat ngomong gitu, polisi mal kebel ge sampah masyarakat. Calon limbah. Lamun teu bener, anu bener lah tu biasa polisi, anu bener rapi, abri anu bener atuh rapi. Mantan pejabat anu bener-bener ngelolana jeung atuh bener-bener niatana ade. Iya tuh bagus. Ngan di masyarakat osok aya bebas saking disbeureun kana teu bagus. Deukeun mal kebal ge sampah masyarakat. Asana kurang pati telep mun ngadenge masyarakat limbah masyarakat. Sebeuh urang ngadengenakeun kitu. Sebab urang usum limbah. Cek Ibnu Dahyah barang eta Kidahyah mencit dua anak Ubaidillah tidinya indungna langsung sok. Bakidat ummuhuma aklahuma sok. Kana takifu fil musimnya nasok nangtung di musim haji. Suku sokna eta sok. Jadi mencerak urang masuk eta artina make tumun budak mah kaget teh ngaran sawan. Sawan sabaraha mun budak sawan mun kolot sok. Eta lamun belah ditueun sok ngaranna edan. Itu sotrais. Tah ieu sarua ieu sok kana ieu. Jadi unggal musim haji indungna nyana ngalaguna anu mantak ngahudangkeun kana kaprihatinan anu bakal nimbulkeun ceri kana mata sehingga manusia anu ngadenge ngalmis mana nyanyianana ke minggu hari. Waruya wallahu a'lam bissawab.